Beres ngerjakeun proyek anu MM-an lanjut we ieu ngariung bebalawakan ciwang Besti. Caritana poe ayeuna mah Besti dibimitian ku ngumahan piring ieu teh soalna ieu teh mumpung subuh keneh nya mumpung barudak pare sakola. Da sabenerna mah ai keur pare sakola teh geunahna mah ieu teh sare deui nya geus salat subuh teh ngan ieu mah keukeuh we da geuning pigawean teu bisa diteuneun. Teuh we kudu di pigaweannya nu kieu patut teh ieu Besti heueuh priwek mencuci piring. Tadina mah ieu teh rek sare deui nya geus salat subuh teh tapi ningali kumahaneun geus dikeuman penting teh ku cai meureun geus barareukah rek dikumahan we kitu. Kumahaneun geus beres lanjut we ayeuna mah urang nyieun sarapan keur bapa budak memeh init gawe Besti ieu biasa we ngagoreng pisang moal isuk teh nya. Kecarita ieu teh geus lohor Besti arek ngajieun ciwang teh geuning Besti da kamari teh cenah isukan mah urang ngajieun ciwang tambahan ku mie ocek jeung bala-bala cenah meh ngeunah. Hayu lah cenah efek teh nya ieu teh dijieunkeun tuh ieu teh meunikeun ku loba teuing ieu teh si acina teh ari caina saeutik jadi we heuras teuing ciwangna teh. Kuduna 2 loyangan deur dijieun jadi saloyangan atuh heuras teuing ieu teh Besti kos jang mabet nahaon mah ieu teh nya rada heuras. Ngan tapi gancang namper ari kieu teh ngan eta jadi kararanel geuning marunuu. Teu lila ieu teh mie ocekna oge asak we Besti nya. Sabenerna mah urang mah Besti resep nyieunna we ciwang teh da ai ngadaharna mah tepati paling oge hiji eta teh ngadaharna mah da wareg hiji oge komo ari gede mah geuning ciwang. Beres ngawadahan mie leor ayeuna mah lanjut we urang nyait heula bala-balana. Tah ayeuna mah geus beres nya Besti tadi teh ada hareudang geuningan mandi heula we tadi teh memeh ngadahar ciwang teh. Nyambelna mah ku si eteh tadi teh gae CTA sambelkeun urang mah hayang mandi hareudang disambelkeun we ku si eteh teh pas beres mandi tuh urang huapkeun ayeuna mah Besti nya si ciwangna teh meunikeun bangun ngeunah ieu teh nya meuni paket komplit ieu mah Besti. Sok cung saha nu kabita ieu ciwang mie ocek jeung bala-bala Besti jajanan baheula keur sakola. Ngan baheula mah pedah sok dina daun geuning Besti ditekroknya ngeunah tapi eta teh Besti baheula mah 200 perak lamun teu salah. Da eta pan ngeunah geuning teu cara ayeuna jajan. Alhamdulillah Besti ieu teh meuni nikmatnya meunikeun nyokot deui kana mie na teh. Disamelna ge ngeunah ieu teh karasa